lumayan 10 menit 2 kilo ewet tinggal seberapa. Anu kadua ibu boso biru jeung ari ngaran sobar ari masukun aya mah sobar bil haqiqati dina hakikatna eta layakun teu bukti ieu sobar illa syakiron kecuali jalma anu jalma sobar teu bukti eta jalma anu sobar teh lamun jalma teu ningan bu jalma-jalma salauban dina nalika rek bobo di wengi esok ngabakuran diri urang osok tah bohong osok mana ngabakuran diri mikiran diri peuting terek sare teh di urang teh geus ngalaksanakeun naon lamun dina sodaqoh naon lamun nyen kahadian naon osok kitu teh osok pikiran osok ngalaksanakeun bu jelema anu sobat osok mikir di peuting teh ibu ya Allah kuring di beurang teh geus ngalaksanakeun duha terus kuring geus nawudu teh geus ngalaksanakeun geus wudu teh syukrul wudu terus tobat terus anu katilu beurang kuring sok ngadaguan wajib sholat di dago-dago geuning bukunya anu sobat jeung suci itu kurang kosong bosok alhamdulillah osok pasti osok nutaranya pasti tah gitu bu jadi aya hubunganna aya bakuat tabiat makaina antara sobar jeung syukur anu sobar pasti syukur anu syukur pasti transfer lianna syakiro karena sanyanya nari jalmaan syukur bidaril mihnati dina tempat ujian ibu jalma syukur mah wayahna cicingna teh dina tempat uji ngali ka urang dibere ujian ku Gusti Allah urang sok ngahaku dibere geuning dibere geuning kumaha kan bahasana alhamdulillah Gusti GTK-nya salira lain urang mah kieu dibere geuning teh yo Allah ieu Gusti meureun kieu teh kuring sok ka masjid sok naon sok ka madrasah dibere panyakit teh meureun kieu teuing eta teh disebut naon ai jelema anu sabana syukur mah tong arah dibere geuring alhamdulillah dibere cakeut alhamdulillah gitu ibu jeung syukuran jelema anu sok syukur mah lain mah budak leutik dibere geuring teh adu alah ieu capek sorang ada gogolowongan kalian wae ke maghrib goro nya ada orang perlu nyebatkeun alhamdulillah tanyaan Gusti Gusti abdi sabadana dama abdi rek soson ibadah aya kitu teu aya abdi lamun abdi dama rek soson ngala duit lumayan teh bohong itu usaha anu sok sama pasti sesuai ngaladu duit pasti kudu kenaon ke ibadah ka Gusti kan teu bawa duit urang bisa ibadah hanya ayeuna ibadah ka Gusti Allah baju rawi sarung bolong ari usaha isuk cedur disoret tompel aya keur ibadah
asal mainakeun Gusti ada bimateuna konana bisa tuh Bu jadi ngerti Bu lu aya ngantos saeutik sing loba aya ngantos saeutik cenah jadi ngantos teh kudu seueur ngantos masa daya ngantos moal hebat nah Bu sanyanya karena sanyanya jelema anu sepur teh eta teh dina jeroeun ujian Bu diberi kabungkaran ujian diberi kamiskinan ujian diberi tri ujian diberi sakit ujian diberi budak tahu ujian diberi budak tahu ada sesoroyongan itu ujian urang Bu sok aya sing sesoroyongan ujian sekurang ya baik urang kudu bisa ngatur strategi eta budak supaya soleh kumaha da ayeuna mah umat Islam alergi budak teh karena urusan-urusan Islam karena belajar agama Islam kan alergi naon sebutna teh budak ayeuna mungkin buleun the level ngaji teh alergi naon ngaji tuh umat Islam geus kitu kumaha subhanallah yaum rijalul ghor pemuda hari ini pengganti masa depan pengganti kenalika urang teu aya barudak sing saroyong ya dikabarakeun kitu pada ini Bu kayak orang banyak juga pada ini kabarakeun kitu ya menaon ame babari pikir bagus eta Bu eta Kang Dedi teh gubernur urang teh Kang Dedi teh bagus Ibu sanajan loba anu naon nyentilan kali itu nyentilan kali cek abi mah alus sok jelema ayeuna kuaturan Kang Dedi budak sieun ningali Kang Dedi oge geunieun HP sok tinggal ya itu Om Dedi moal deui cenah moal deui geuningan tadi eta positifna so ayeuna di mana gubernur sebagai gubernur jadi panutan teu aya di baheula ge iwal Kang Dedi so Kang Dedi bayar duit geuningannya apa Kang Dedi sok ningali dina YouTube geuningannya dina TikTok bapak ge tukang sayuran bapak ge tukang sate ngobrol-ngobrol di akhirnya diberi gitu terus ke bunyi terus ke karena sanyana teh cenah jelema anu syukur teh dina tempat ujian benar bisa Bu ujian kan alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan udah puinya udah abdi ya Allah sing disadarkeun sing ditebikeun dina naon albok sing ditebikeun dina pel omong pel Bu tilu poe tilu peuting mah kana lieu mungkin asal naon asal di surga oh cepat ieu ngobrol asal di surga ada sok apel ai mane geus pae can cek urang teh nya geus pae kan asa di surga awe surga cek teh oh aya asa aja belum mungkin dari itu betul begitu mah itu tadi we ngajawab teh ada sebut langsung gede we ari syukuran teh cek tadi teh dina tempatan uji layak lunte eta layak lunte na uji ya yafiru sobat itu jemaah karena eta uji jadi jemaah syukuran teh cicing nanti dina tempatan ujian nah dina ujian eta teh kudu terus sobat teh Bu ngalaksanakeun ibadah
dibuat dina musibah baik kabeungharan kemiskinan ujian di Gusti Allah jelema anu sabar mah selalu disukup Kristen tengkel kami panjang kene ada yang tilu leuwih dalam mahalatan teu aya tempat cenah lama haratan teu mangmang bunyi lama haratan teu mangmang walaya jaza'u jeung teu arah jadi jelema anu sobar mah jeung syukuran teh yang teu arah tadi geuning waral Gusti menika cida-cida teuing kuring teh dibere cobaan teh sakitu getol tahajud sakitu cenah getol duha syukur wudu tobat eta teh arah ibu begitu aduh teuing ulah kitu punya eta mah kudu untuk naon takdir Allah urang teh kudu ditarik eta anu hebat aji jelema anu kitu teh jelema hebat sing ibu aya kasobaran syukur aya di awewe di lalaki bu awewe itu di lalaki jauh kudu sabar teh kudu aya di lalaki di awewe geus ketemu bisikan itu bisa jorok terus ke Pak Inna Sukro lain sukro dahar Pak Inna Sukro maka ari syukur eta ta'dimu mun ini ngabungkeun kanu mapasihan nikmat satu mapasihan nikmat teh saha Gusti Allah atuh Gusti Allah lain mau amal atau di sesi nah ala hadin tong menurutkan ala hadin netepan karena batas yang nau anu nyegah min isyanihi tina maksiat min isyanihi kana maksiat maksiat jadi nyegah dina batasan maksiat kasaha kamun lain kuning saha anu bareng di mana saha